contoh ilmu anu fardu ain sapertikeun ilmu anu dilebetna nyaritakeun salat, ilmu nu dilebetna nyaritakeun zakat, nyaritakeun puasa, nyaritakeun ibadah haji, nyaritakeun muamalah, transaksi ya, muamalah teh silih gawean, rek dagang, rek nyewa, rek ngagade, rek naon deui, buburuh, ijaroh, kordun, nganjuk, nginjem, jeung nu sejen-sejena. Ta eta teh neangan ilmuna oge wajib. Wajib eta teh. Mantap ieu pangajian anu diayatkeun tiap Jumat isuk-isuk pikeun ibu-ibu hukumna wajib sabab dilebetna ngabahas kana fardu ain. Sahingga lamun teh mah henteu ngaos hek teu aya halangan eta teh doraka. Naon konsekuensina? Konsekuensi teh naon atuh? Efekna atuh lamun waktu ngaji tapi teu ngaji bari teu aya halangan tangtosna doraka. Ari doraka pasti menang siksa. Naon siksa panghandap-handapna nyaeta kabingung. Kabingung teh mangrupakeun siksa eta teh ngan panghandap-handapna. Duit boga, beas boga, imah boga, baju boga, perhiasan boga. Secara teori mah geus dicukupeun. Sawah boga, balong boga, tapi hate teh bingung nu karasa teh. Kumahanya? Aduh kumahanya ieu teh? Kumahanya? Tah eta mah teh kudu diobrolkeun nya kantun rarasakeun we. Ku hate masing-masing. Puting-puting rek sare, padahal mah bagian waktu nasare bagian istirahat, tapi nu aya dina hate teh kumahanya. Tah isuk-isuknya waktuna siap-siap ngumpulkeun tanaga, waktuna dahar geus aya kana pikiran teh duh kumahanya. Tah da ari nu dibahasakeun mimitina kumahanya pasti kebingungan eta teh. Tah eta teh di antara siksa anu panghandap-handapna. Sajaba doraka ku teu ngajina tuluy eta jalma disiksa minimal ku kabingung. Atawa henteu bingung mah loba duit mah ngan pedah duitna leungit we jeung leungitnya. Rek leungit duitna atawa leungit barokahna. Ari leungit duitna mah jugrugna eueuh, ari leungit barokahna mah duit mah aya ngan teu karasa ieu teh geus erep deui, ditingali barang beuli anu dibeli da eueuh teu nyangsang. Tah eta mah leungit barokahna, aya duitna mah ngan leungit barokahna. Atawa duitna aya, beasna aya, parena aya ngan leungit katenanganana. Beas mah di imah aya 5 karung, duit aya 5 gepok ngan katenanganana leungit dicabut ku Allah. Anger eta oge kan bingung. Jang naon loba duit ari bingung mah da dibelikeun ge anger bingung. Tapi teu boga duit bisa teu tenang. Bisa-bisa wae sanajan jarang da mayoritas di urang mah sumber kabingung teh gara-gara teu boga duit. Jang naon kitu duit? Jang jajan, jang meuli beas. Lamun boga beas tapi teu boga duit bingung kene? Bingung. Sanajan loba bro di juru bro di panto ngalayah di tengah imah tapi teu boga duit bingung teu? Gen manusiawi ya. Adik kabingung mah ciri urang teh keur nyicil siksaan dina dosa-dosa urang. Kantun raraoskeun we eta mah teu kudu nganaha-naha. Tah
ieu teh mangrupakeun naon targib. Ari targib teh pangreresepnya. Urang ge sok resep ning lamun teh mah dibere pangreresep. Datang euy ka dieu engke dibere duit 100.000 ewang sanajan hujan sanajan leueur gede angin gelap dordan ke maksakeun dipayung sabab rek dibere duit 100.000 ta eta ngaranna pangresep. Ta ieu oge sami nya ku ayana ngaji sanajan berat loba godaanana loba rintanganana tapi nya ngaranna ge kelas TK nya anu daya keneh di bibita nya da urang mah lamun eueuh pang bibita mah ceuk kasarna mah cadu teuing nya cadu teuing naon teh cadu teuing bahasa lemesna ya duka tuh nah mantak ieu teh keur pangreresep janji Allah melewati Kangjeng Nabi sajongjongan ngaos ganjaranana eta teh langkung sae daripada sholat sunat 100 rakaat. Ngaji nama arek tekun yeuh weh bari ngabandungan arek ngaji nama bari malaweung teh kumaha sakapeung lieu ka katuhu sakapeung lieu ka kenca sora nu dina salon teh sakieu tarikna hawar-hawar dugikakeun asa dipepende ngeluh we ka dituna teh sanajan kitu lamun ti imahna geus diniatan ngaji maka eta dianggapna ngaji geus meunang ganjaran mah. Ngan bedana teh antara nu malaweung jeung nu ngabandungan mah paling oge dina hasil secara naon secara zahir. Lamun anu ngabandungan mah 1% 2% aya napel ngan ari nu malaweung mah eueuh nu napel mah ngan gugur tina kawajiban ngajina. Jadi henteu rugi nya. Rek ngabandungan, rek malaweung, rek ngobrol, rek sare, rek nyamhunyar da cangkeulnya, rek naon silatutu, rek bari ngoprek HP, ngaji nya nu penting naon? Urang indit ti imah ka dieuna rek ngaji lain ngan saukur rek meuli es. Aya tukang es katingali pada ya. Untung pisan jalma nu daek ngaji teh biasana sok aya perbedaan antara nu daek ngaji jeung nu teu daek ngaji. Nu ngaji mah ngajadikeun wasilah dibere katenangan henteu riweuh jiga nu tara ngaji nya. Nu tara ngaji mah eta teh sajaba naon sajaba engkena meunang dosa bari teu ngajina teh eueuh alesan eta teh minimal dibere kabingung sanajan parekna loba sanajan duitna loba.